Allah nu mantak lain lalagaan cak Kangjeng Nabi rogoma anpurajuli cilaka irung jelema ya rugi luar biasa. Kunaon emang ya Rasulullah nu mantak rugi cak Kangjeng Rasul teh aing disebut zukirtu tapi walam sholli tidak baca sholawat cilaka sia. Ngaran aing disebut sia tidak maca sholawat cilaka sia. Rogoma anpur rajulin cilaka si jelema kunaon boga indung bapana kene tapi jada tidak nyumponan hak indung bapana cilaka sia. Rogoma anpur rajulin cilaka sia Kangjeng Nabi. Kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat ti Ramadan sia can meunang pangampura. Lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan cilaka. Tadu mantak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur-ngaur rahmat jeung magfirah. Beuh di aur-aur. Hayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur gaur sia gaur. Ayo terus. Untung jasa anu puasa, untung jasa nyabari maca Quran, untung jasa nyabari tarawih, untung jasa bari sedekah, untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur di aur-aur urang beuh nyangais nyanyuhun nyangandung kitu ngakep pohara jasa untung selesai Ramadan pinuh rahmat jeung magfirah. Ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan puasa henteu urang ngaji Quran henteu kemudian sedekah ge henteu selesai Ramadan urang teu beunang nanaon rogoma anpurajul cilaka ka Kangjeng sakitu keur di aur-aurna rahmat embung mulung rahmat Allah embung mulung magfirah Allah. Mangpang meungpeung geura di bulan Ramadan teh yeuh hayu urang gaur. Nu bantak dina ilmu kewalian caritana eta cai teh akan ngomong cai ngomong lamun cai di ember cai di sumur cai di empang cai di kali cai di keran lele jelema mantes ngising cai ngomong hei ka dieu hayu ka dieu aing ditugaskeun nya ngabersihan sia aya nu dadabul ku taneuh ku bobolokot ku sagala rupa kotoran cai teh ngomong di kali ka dieu cek era teh aing nu ngabersihan ngomong cai teh eta ngawean nyana kadieu hayu kadieu tah lamun cak anu najis teh imbung ulah mah isin ulah isin aing ditugaskeun jang parati kebersihan sia mbong ieu mah isin jeung teuing mah sare bebelepet ge rasakeun ge ku sia sare bebelepet emang kumaha kitu pamajikan sia ge indit kajeun ku kumaha ge ye pinuh ku najis kitu. Nah, ulah-ulah ku najis koromod geus pamajikan geus kieu bae ih si kakak mun kunaon ambean lain deui cenah teh sarua ieu jeung sia mun sia seungit karak aing seungit aing bau sia mah bau atuh bau jeung bau mah tah ngaranna nyetel gitu aing ngomong tah ieu cai teh ngawean eta keur carita bahasa zahir. Horenganan di wali teh aya kesejukan, aya cai. Di jero hate teh aya caian, ilmu makrifat eta cai. Ketika ilmu makrifat ngaranna hikmah dikaluarkeun. Sanajan ku kumaha ge tetep we jelema ngarasa sejuk bae. Sebab naon? Caina bening, caina bersih makrifatullah wa rasul. Ketika eta teh digambarkeun cai ilmu makrifat ketika dikaluarkeun hikmahna kabeh jelema ngarasa sejuk ngarasa tentrem ngarasa ngeunaheun dicarekan ngarasa ngeunaheun dicarekanana ditiupan ngarasa ngeunaheun ditiupanana teu kumaha bae sebab nu kaluar teh cai herang lamun cai herang kaluar nu deuk mandi butuheun nu deuk nginum butuheun
nu endek masak butuheun ka cai herang kabeh butuh ku hese-hesena ku cai herang ku ari cai teh steril make mesin hayang timbul cai herang ku hese-hesena cai herang ku ari lantaran polusi baheula di sawah urang nginum cai sawah ge aman bae baheula ti urut kitu kebo eta ngeunah bae lantaran polusi ku hari coba-coba urang nah ialah kesejukan batin para wali Allah aya ma'rifatan disebut hikmah eta teh bagaikan cai nyana teh ngawean ka dieu cangking mah teh ka dieu hayu ka dieu hayu urang bebersih dumatek bebersih kudu dicai bebersih enggak di akhirat tolong kiai dulu kan buka dakwah ya kan saya juga pernah ngundang kiai yang waktu itu bayarnya kecil balik lagi kan kiai jangan banyak omong lu tolongin gua nih ngomong teh cai teh ngomong Masya Allah Karim ngan teu kadenge ku urang okos aya manuk merak keur nyabutan buluna dicabutan datang beberapa hewan nu ngomong manuk beo rak kunaon eta bulu dicabutan ieu cenah cekna ngabahayakeun hei, maneh teh terkenal di dunia dengan keindahan bulu maneh. Ketika maneh disapa ku manusia ngajerebebeg, jelema tersenyum bagus amat buluna merak. Ketika maneh lempang, bulu dijerebebengkeun. Kabeh ngerasa senang deuleu bulu maneh. Justru cek jana ieu dicabutan teh lantaran teu eureun-eureun. Ketika kapanggih jeung jelema kula ngajarerebengkeun bulu. Ketika jelema makin ngalem ka kula makin dijerebengkeun. Horenganan ieu teh ngabahayakeun. Kula hayang kapanggih jeung jati diri kaula nu mantak dicabutan bulu kula. Nah, cak manuk beok sia teh ku bodo-bodo teuing. Bebeja ka manuk-manuk sejedoy. Tuh aya manuk tuh merak keur nyabutan buluna sakitu bagusna sakitu indahna. Ieu terkenal nanya teh aku kaindahan buluna ku ari keur dicabutan. Daratang kabeh kadenya. Kunaon ngakunaon kana sia hook eta hook. Henteu aing mah hayang nyaho jati diri aing cabutan munyan. Nah, ku ari tuh manuk merak geus gundul, geus teu bisa ngajarebebeng. Tuh manuk merak bloon, geus teu bisa ngajarebebeng. Tuh manuk merak bodoh, geus teu bisa ngajarebebeng. Ditanya deui, cek beo teh kok kitu amat. Ieulah asli ka aing. Aslina aing keur menikmati hirup. Ngeunaheun ku ari hirup lantaran jelema geus teu melu ka aing-aingan sakadar jeung Gusti Allah hungkul. Hirup boga kanikmatan ketika teu boga bulu. Keur aya bulu, aing diriung-riung jelema bae. Dipuji-puji jelema jeung aing naga hayang kapuji. Ku hari aing geus senang ka Gusti Allah. Eta manuk merak ngomong. Mantak asup lamun jelema ngajarebengkeun bulu eta ngaranna Kiai Merak nokos. Merak eta nokos kitu ngaranna. Satungtungnyana asa aing. Hei. Eta mah hebatnya sabuluna. Aing kan. Oh, hebat kan? Aing satungtung kos gitu kana rakacak manuk merak. Ku ari aing geus nikmat, geus bulu, geus jelema, merak bundul. Asa kapanggih jeung merak bundul, geus tah. Ku sebab ku ari geus teu dianggap nyana ka Allah bae. Mantep orang hirup. Tanu mantak satungtung urang boga bulu. Ku jelema bakalna ieu dipuji-puji bae. Urang senang kana pamujina, bahaya. Bahaya nu batak jelema diorbitkeun dina kori, ngorbitkeun suara jeung makharijul hurufna neraka. Ceramah nyana teh keur ngaorbitkeun kemonesan nyana dina hukum jeung kehebatan nyana jahanam. Encan wau ka Allah masalah.
lamun geus ditoler-toler merak gundul karak lamun geus kiai geus teu ngajerebebengkeun buluna ka karak nu sugih teu ngajerebengkeun buluna ka karak pejabat geus teu ngajerebengkeun buluna ka karak hiji Allah bulu mah bulu bae tapi ulah maelu ku bulu ka Allah eta kan bahasa merak lain lalagaan ku hese-hesena cek manuk merak teh aing teh ieu hese jasa lantaran pujian-pujian ti jelema lain lalagaan maka kulantaran kos kitu ku aing cabutan urang kudu berani nyabutan bulu nu aya di awak urang demi untuk ma'rifatullah wa rasul lamun encan nyabutan bulu moal bisa kajen ku kumaha ge wauh jeung Allah sebab sapopoe urang kapanggih jeung jelema waduh kiai pinter amat irung bekah waduh baju pendi gagah amat. Saya teh enggak jahanamna ge kerakna deui eta mah. Jahanamna ge kerakna deui, belah dituun kerak naon teh kadinya. Asal asal geus kos kitu. Asal kiai dipuji atuh saya teh. Eta bulu teh ngabahayakeun. Cabutan bulu kena wauh ka Allah. Lamun geus dicabutan karak jelema geus eueuh anu mandang mantap ku waliullah mah leuleuweungan heula geus leuleuweungan heula geus teu dianggap ku jelema karak dibere ku Gusti Allah ilmu marifat ketika geus aya ilmu marifat balik deui teh mah bulu mah sapada dicabutan doang engke mah manuk berak ge kembali deui nyana geus teu nganggap ka bulu karak di dieu leuwih hebat merak nu ieu jeung merak nu itu lain deui nu itu ngajerebebengkeun hayang kalem nyana mah geus ngajerebengkeun geus teu nganggap ka bulu sebab pernah dicabutan ku sorangan gambaran ibadah ka Gusti Allah lamun can bisa nyabutan bulu-bulu nu aya di urang sugih cabut kasugihan urang boga jabatan cabut jabatanana urang boga kitu predikat kiai cabut ka kiaianana kenakeun batur teh ngahinakeun ka urang kena batur teh teu nganggap ka urang karak lamun geus batur teu nganggap ulah dionang sama kiai kos kitu ieu senang urang masyaallah aing geus teu dianggap geus aing mending dianggap ku Allah bae kajen ku manusia mah teu dianggap ieu mah lain pan tatangga teu nyahoeun aing kiai masyaallah aing geus kebal sabenerna jadi kiai nyana hajat aing teu diundang tahlil goblok meureunana pajar lain kiai meureun aing suratan ku nyana kepada yang terhormat tetangga yang goblok emang kamu tidak tahu bahwa saya kiai kok yang lain diundang saya enggak gedean mana kiai saya dengan kiai yang kamu undang ditolol tuh coba eta kan kiai tolol eta mah gitu Masya Allah teh malah lain merak-merak acan jaketro teh mah meureun geus kikikan Pak merak ona merada aya batik-batikan cabutan bulu urang nah lamun urang geus bisa nyabutan bulu karak iyalah lain lalakon sapoe dua poe sabulan 2 bulan satahun 2 tahun ngaranna dalam rangka suluk cabutan urang datang ka nanaonan hirup kubatur dibajar hebat-hebat ilmu ja ilmu nu Allah kubatur pajar gagah beja gagah nu Allah kubatur batar sugih ja sugih nu Allah kubatur bajar pajar hebat nu Allah aing mah jeuhna naon hakikatna mah ja isuk pageta bade cawokot ku Gusti Allah naon hartina aing atuh dihareupeun Allah kata mah hanya anggapan-anggapan jelema bae nah geus nyabutan bulu mah bakal kos kitu tapi lamun encan nyabutan bulu alhamdulillah di hadapan kita ada kiai yang akan memberikan ceramah ialah Kiai Haji Fudhali. Pakai DRS itu dapat waduh saya kuliah lama itu. Ntar saya nggak ceramah kalau nggak pakai DRS. Kiai tolol. Geus maning bubar geus ulah didengekeun tah geus. Bulu mah diterap-terapkeun malah malin merak-merak acan ieu mah. Tuh, mantap aya bae bahasa manuk merak kunjungan. Tak iyalah. Urang kudu bisa jabutan bulu. Engke geus wau jati diri urang ka Gusti Allah ka karak.
di dia boga hikmah. Lamun urang geus jadi berhikmat ibaratna cai bersih. Ketika cai bersih kan ngomong cai kadieu mantap hubul khalqi cinta makhluk. Cuman cinta makhlukna lain hayang dibere, lain hayang dipuji. Hubul khalqi cinta ka makhluk teh li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabai ila anwari arwahihim. Jadi nyana teh resep ka makhluk teh deuk dituduhkeun besi can nyaho rukun wudu, can nyaho rukun salat. Besi can nyahueun ka Allah li irsyadihim wa li ikhrajihim an zulumatit tabaihim. Ieu perwatakan-perwatakan anu jahat anu jore di awak maneh. Hayu kade urang bersihan, kade bersihan hanya nu boga makrifat, nu boga hikmah, anu caina bersih lah, anu bisa ngabersihan watak-watak anu salalah. Ila anwari arwahihim supaya rohna cekas sakumaha aslina baheula. Nah, ngararomong ngorenganan masyaallah karim. Ulah disangka henteu ngomong. Ieu batu-batu ngomong, kayu-kayu ngomong sakumaha Kangjeng. Kangjeng teh kan disapa ku batu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Batu salam. Kayu tangkal korma ka Kangjeng Nabi assalamualaikum ya Rasulullah. Onta ka Kangjeng mah. Assalamualaikum ya Rasul. Mau ka Kangjeng Rasul assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Ih, geus buku jin ka Kangjeng Nabi mah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mentek aya di Al-Qur'an surat jin. Nah, ieu teh hayang dibere penerangan, diutus kita nyampekeun baliguan walau aya. Tah, kos kitu mentek haji pendek kamari aya nu gaib teh anu kitu. Bebe aja. Kuntilanak kayaknya. Emang sajurusan saja lamun urang ngawirid surat jin nu datangna jin. Mun urang ngawirid kitu ilmu kazuhudan engke urang teh hayang nanaon. Urang ngawirid anti tembak bakalna urang moal terak ditembak. Urang ngawirid kaduniaan dunia. Nyana ngawirid ka kuntilanak kan kuntilanak. Babaturanna kuntilanak. Sajurusan. Entar nyawa tilok sieun dan kakuburan nyawa tilok sieun. Batur aing kabeh teh kieu. Aing rajana. Tah, ieu. Jadi ngaromong kabeh. Sesuai jeung karakter manusia. Manusia ngabogaan karakter. Karakter eta lah nu kudu dicumponan kabutuh. Lamun mata resep kana neuleuh nu indah-indah hayang dicomponan ka butuh mata. Ceuli hayang ngadenge suara nu merdu-merdu hayang dicumponan ka butuh ceuli. Irung watakna hayang ngambe nu seungit-seungit hayang dicumponan perwatakan irung. Letah hayang ngarasakeun nu lazat-lazat jeung nu ngeunah-ngeunah hayang dicumponan. Zakar asal hudang hayang dicumponan ngomongnya. Jangan kau biarkan aku. Nya lagi ngomong sarua bae eta. Ulah pajar teu ngomong eta kos kitu. Ngomong suku leungeun ngomong kabeh sesuai jeung kebutuhan-kebutuhanana. Nu mantap urang teh sapopoe teh neangan jang nyumponan kabutuh. Kanyahoankan gerage ulah waka ilmu makrifat, ilmu pasti bae heula cek Imam Ghazali. Engke kadituna bakal ngajaokeun ilmu makrifat. Jelema bakal neangan naon nu dibutuhkeun ku nyana, bakal ngadeuketan nu bisa nyumponan kana kabutuhnyana. Sebab ketika jelema lapar berarti butuh dahar, neangan nyana restoran, neangan nyana warung nasi, warteg. Hayang minum, neangan nyana di mana kafe, hayang kopi misalnya, hayang teh misalnya dan lain-lain sebagainya. Nyana neangan jang kebutuhan nyana. Nah, ketika hayang kawewe, nyana ge neangan bae. Di mana? Ieu nu bisa di mas kawinan. Terus eta menormalkeun nu teu normal di mana aing kudu meuli, di mana aing kudu meuli.
mulai geus normal geus. Aduh, duit tangan ge aya 50.000. Wah, berarti si Mbak bisa dikredit itu kos gitu. Ya, 1 kali paket 3 kali bayar. Oh, enggak apa-apa. Eta kan kebutuhan. Nah, berarti kan geus kos kitu tah asal jelema karep asal jelema neangan kitu, asal jelema neangan restoran lapar. Jelema neangan kafe berarti hayang nginum. Jelema neangan disesuaikan jeung kabutuhnyana. Saha nu bisa nyumponan kabutuhnyana? Nyana tentrem berarti kiai lempang ka pemerintah berarti aya kabutuh. Berarti aya kabutuh kajen kumaha teh kudu dicaritakeun. Aya kabutuh 100% kajen kumaha. Ketika pemerintah datang ka kiai, atuh sarua pemerintah ge aya kabutuh. Ka kiai teh aya kabutuh. Kabutuna wallahu alam mungkin ai pemerintah endek ka kiai mah endek ngaji masalah. Endek ngaji mah atuh masalah. Mungkin bae minta nasihat masalah ngaji keneh ngaranna. Datang ka kiai teh hayang persahabatan bae lantaran aing mah teu bisa ieu teh ibadah. Lah hayang ngawauhan kiai bae sugan bae di akhirat ku wauh mah engke rada kagupai-gupai masalah. Kabeladiana aing hayang wau ka kiai jang nyumponan ka hayang aing butuh ka kiai eta sebab aing dek naik di dewan, aing dek naik jadi gubernur, aing dek naik jadi bupati. Ieu mah penjahat. Tinggal di daerah bae kuari. Kiai ge datang ka pamarentah teh apakah dek ngaji? Maknya dek ngaji kudu ka pendopo. Eueuh konsepna ngaji ka pendopo. Konsepna berarti itu di balik ngaji ada udang di balik kutang. Nah ini geus kadeule nu lelempangan di mana becek Imam Ghazali lain cak kula tangun hartina kula atuh ngan macaan konsep-konsep ulama-ulama ahli hakikat seperti eta lempangna di mana etalah nyana keur jumponan kabutuhnyana lempangnya di dinya nyana keur boga kabutuh di dinya nyana keur lempang di dinya nyana kabutuhna dinya. Jelema di partai berarti aya anu kacumponan nyana ketika di partai kajen kumaha ge sebab jelema lamun henteu kacumponan moal kalumal moal hayang di partai moal hayang kajen kumaha sebab naluri manusia selalu kitu nah nu paling bahaya dina kolbu teh ieu aya lelembutan kolbu teh ngomong di antarana nafsul lawamah aya hawa kahayang teh kudu dicumponan ketika dicumponan bungaheun nyana saha sih nu bisa nyumponan nu mendak jelema teh deuketna jeung si ieu kacumponan kahayangna jelema deukeut jeung si ieu kacumponan kahayangna jelema deukeut jeung si ieu kacumponan kahayangna moal bisa dipaksakeun si ieu kahayang deukeut jeung ieu tapi beda henteu bisa nyumponan moal bisa deukeut kajen ku bisa mental kajen ku kumaha bisa mental kahayang hawa ngaranna. Nah, ieu teh deukeut amat ka dieu aya kacumponan kahayang ieu. Kiai. Ieu pengusaha deukeut ka kiai eta. Pengusaha hayang deukeut ka kiai berarti hayang aya anu dicokot di kiai ilmuna. Lamun kiai ge deukeut anu sugih berarti kiai aya kabutuh jang nyumponan kahayang kiai sebab kiai teh boga kahayang nu sugih nu bisa nyumponan anak weh dalit katanya anak kadina dalit nyaos ya dalit teh mukhalid teh dalit teh kental tidak bisa dipisahkan weh sebab bisa kacumponan nah eta teh kos kitu tah mentek awewe ge lantaran nyana bisa nyumponan kabutuh urang ge bisa nyumponan kabutuh nyana maka terjalidah hubungan cintrong. Nah, di sini ada trisno. Aduh. Itu sari kebutuhan. Nah, ieu keur carita urang hirup teh kitu bae kajen kumaha ge. Saha nu bisa memenuhi kebutuhan aing? Deukeut. Ketika butuh, deukeut. Geus teu bisa kacumponan kabutuhan anak bila perlu pepegatan aing mah jeung sia teu hayang aing geus hayang wau guru tinggal guru babaturan tinggal babaturan teu hayang sebab naon geus teu kacumponan ka hayang aing nu mancak lamun lain lillah babaturan teh
henteu karena Allah aya retakna wae kajian kumaha sebelah pihak teu karena Allah mah sebab aya kahayang kacumponan kabutuhna ketika teu kacumponan kabutuhna geusaan ieu bahaya ketika kahayang diteruskeun bae kuari hayang jadi RT hayang jadi RW hayang jadi lurah belian jelema demi kahayang hayang jadi bupati belian hulu jelema demi kahayang hayang jadi gubernur belian jelema demi kahayang hayang jadi presiden belian hulu jelema ieu nu bahaya demi kahayangna kumaha bae carana nu ngahalangan bodoh nu ngahalangan sikat inilah hawa lelembutan hate urang teh ngomong nginaheun mun aing jadi presiden kumaha bae carana jadi duit aya di aing kekuatanna dibeli ku aing polisi dibeli abri dibeli jeleban ternama dibeli penting aing jadi presiden kajian ku kumaha ge ieu kan jahat kahayang teh seperti gitu nah dengan puasa kahayang-kahayang urang teh kuari dieuweuh-euweuhkeun hayang dahar lain lalagaan ka Allahkeun gerage hayang nginum lain lagi ka Allahkeun geus urang kuari mah nginum geus wani henteu dahar geus wani urang teu dahar jima ulah mending ka Allahkeun heulanan sapira ti pajar datang ka magrib ta eta urang teh keur bojona kos kitu teh anggapan Gusti Allah lain lalagan aing nyaho kahayang sia sebenarnya sia lapar tapi nu dideuleu iwati keagungan aing masyaallah lain lalagan geus ku aing pokona we sia dihampura sakabeh dosa sia sebab sia geus nahan lapar lain lalagan aing nyaho sebenarnya sia hayang nginum kajian kumaha ge sia teh hayang nginum aing teh nyaho tapi sia demi aing wani sia henteu nginum nungguan maghrib malam manggis kieu bae jam angel jasa jam amau ieu jam teu rek jam genep-genep puter lain sia abah jam genep urang ngadaguan 10 menit Masya Allah tapi urang keur main catur 10 menit nanaonan nonton TV 10 menit nanaonan tapi dek buka ngadaguan 10 menit asa 10 tahun bae percis kos ngadaguan dek kabogoh dak ngeureuk datang abogoh datang geus kieu deui diputer bae kitu sia jam ku aing anu ngalangan ngawas ngurang mene aing datang geus kahalangan ku sia jelema teu puguh teu karu dicarekan tiupan jalan tiupan beben aing datang tiup udah datang ka eta kotokan di jalan tiupan dek datang ka bogoh teh pus gitu angel perasa dek datang jam angel tapi pakai maksiat sakeudeung kahayang-kahayang urang teh kuari kurang ditapaan Allah maha uning Allah nu mantak lain lalagaan cak Kangjeng Nabi rogoma anpurajuli cilaka irung jelema ya rugi luar biasa kunaon emang ya Rasulullah nu mantak rugi cak Kangjeng Rasul teh aing disebut zukirtu tapi walam sholli teu daek maca sholawat cilaka sia ngaran aing disebut sia teu daek maca sholawat cilaka sia rogoma anpurajulin cilaka si jelema kunaon boga indung bapana kene tapi jada tidak nyumponan hak indung bapana cilaka sia rogoma anpurajulin cilaka sia Kangjeng Nabi kunaon emang datang bulan Ramadan datang kadek liwat deui Ramadan sia can meunang pangampura lantaran teu ngalaksanakeun ibadah di bulan Ramadan cilaka tah dumantak ieu Ramadan teh lain lalagaan Gusti Allah teh keur ngaur-ngaur rahmat jeung magfirah beuh di aur-aur ayo rahmat aing jeung magfirah aing kuari keur di aur-aur gaur sia gaur ayo terus untung jasa anu puasa untung jasa nyabari maca Quran untung jasa nyabari tarawih untung jasa bari sedekah untung jasa di jero bulan Ramadan rahmat jeung magfirah Allah keur di aur-aur urang beuh
nyangais nyanyuhun nyangandung nya di tukang naon ngaranna di tukang di dia aduh di tukang di dia ngaranna ieu dia di ais rahmat teh masyaallah si rahmat gede-gede ada di suhuna ya si rahmat tah ieu urang keur digaurkeun rahmat masyaallah nyanyuhun nyangais nyangandung nyang kitu ngakep pohara jasa untung selesai Ramadan pinuh rahmat jeung magfirah. Ketika Allah ngagaurkeun rahmat jeung magfirah di bulan Ramadan puasa henteu urang ngaji Quran henteu kemudian sedekah ge henteu selesai Ramadan urang teu beunang nanaon rogomaan purajul cilaka ka kanjengna sakitu keur diaur-aurna rahmat embung mulung rahmat Allah embung mulung magfirah Allah mangpang meungpeung di bulan Ramadan teh hayu urang gaur hiji jelema ngaran Muhammad di luar bulan Ramadan mah manehanana teh terus bae maksiat masih asal bulan Ramadan we mandi make baju puasa salat bahkan qada sedekah diseling-selingkeun ku tetanggana ge sia puasa teh bulan Ramadan ulah omong mana aing bae sia urusan sia besok ngurusan batur bukan aing mah setahun sekali salat aing datang ke lebaran beres lebaran aing teh salat deui asal Ramadan bae kos gitu taraweh nya nabu bedu war sedekah bulan Ramadan teh da kos ngaji Quran jauh puasa maca Qurannya tarawehnya sedekah asal Ramadan bae kos kitu teh cenah mah asal di bulan luar bulan Ramadan geus kasaritakeun kacaritakeun pae begitu maot ka inti lah ku waliullah tanya kumaha kaayaan maneh di jero kubur masyaallah bangga kula bahagia kumaha surga sia ka surga kumaha lantaran ngagungkeun bulan Ramadan bulan nu lain meletik letik bulan nu sejen mah kula mah Ramadan doang dipinuhan kula mah qada segala rupa bulan Ramadan bari kula wah jadi ahli surga masyaallah paingan diunggal lembur loba nu kos kitu maru ka salah geus bokana di bulan Ramadan pakai ibadah bae ke maksiat ge bulan Syawal aja sia maksiat bae ke ngomong ya aing mah ditaku ki uci cenah gitu ibadahna bulan Ramadan doang cek cenah ge Syawal mah teu naon maksiat salah tafsir sia mah pajar ditaku aing bae na ieulah Ramadan lain lalagaan aya jelema di bulan Ramadan teh nya wajib qada nya wajib kifarat wajib ma'al qada'i as-shaum wal kifarah wajib disertai qada teh puasa ngodoan puasa jeung kifaratul uzma jeung ta'zir kajelema alaman afsada saumahu ngarusak puasa nabi Ramadan di bulan Ramadan yauman kamilan bijma'in tam masyaallah sih ada bulan Ramadan jelema di bulan Ramadan kemudian ngahaja-haja jima ingat nyana eta teh nya wajib qada puasana wajib diteruskeun tur bayar kafaratul uzma bari ditakzir deui ya karim sia ada bulan Ramadan mah ulah deket-deket jeung pamajikan asa pamajikan gagal hayan aditu sia aing puasa ya kayak penting sia daekna jeung aing beurang ulah aing keur jeung Allah beuh tegep
cek pamajengna kula mau digak bulu ngadengeunna Kak. Beda ti sasari aing ngaji pan ku ari mah. Ya aing ge kamar aing khusus ya cara paranti kholwah. Gusti aing ge. Asana bisa hiber aing. Sawas. Pada ieu Ramadan ulah diganggu ku sia. Antak di bulan Ramadan teh nu bagus bagi ya. Neng ka neng. Bulan ieu kan bulan sahabatnya. Tah 10 juta tah jang dapur keluarga urang tah sabulan. Tah nu 10 juta jang neng bisa meuli baju, meuli calana, sempak, sendal tah 10 juta. Tah 10 juta jang budak. Budak urang tah 10 juta. Nya. Guys, kakak ibadah ka Gusti Allah. Oh, nuhun Kak. Ibadah. Bulan Syawal bebeja pemajina Kak. Kula leungit kongkorong Kak. Urusan sia tah mah. Henteu ieu Bang diteangan ka dieu teh ge eueuh. Salah London mah deuh. Ci lain Kak kula jasa teu salah, tapi ieu leungit. Loba omong lah. Kunaon eta dibagikeun 10 juta teh tangkorak. Kakak mah pinter connect. Tah ieu bagus kos kitu tah petakeun ti kuari kene. Taya. Ses kakak mah ulah dipikiran jeung Allah bae kakak mah. Beuh Kak, ja guru kakak ge henteu kitu beureunnya. Aing kalebihan guru. Coba-cobalah kalebihan guru aing. Tah, ieu hebat eta ibadah kos kitu. Eta kadirinya naon eta tah? Eta tasbih nu leutik teh kan gede aya tang. Geus dipajangkeun tah. Hayang make nu leutik nu ieu, hayang nu sedeng nu ieu, hayang bade jasa nu ieu. Ieu naon ieu Quran tah. Timimiti leutik sedang bude. Bisi kakak hayang nu leutik nu ieu, hayang bade nu ieu. Dipasing-pasingkeun ku kakak hayang nyaho coba awak ge. Hayang make nu mana aya. Ieu naon ieu kayak ieu gelas. Ieu jang naon? Ieu jang kopi nu ieu. Nu ieu jang susu. Cenah deuk ka Allah ka atuh ka Allah mah urusan roh. Aya awak papenkur di kopian segala rupa. Kakak jadi pinter kan? Atuh na ngaji kakak mah. Itu. Ieu bungkusan kopi, ieu susu mesti aya-aya kok di kamar tah. Kak, ieu mah bal kebal ge, ieu mah bisa ngawarung, Kak. Lalu ngomong sia. Badi kiloan kieu meuli kopi meuli susu. Teu tinggal geus disiapkeun ieu tah ieu paranti eta na tah ku sia meuli buka ku kakak. Teu mah lain kholwah kos kitu bakak. Warung leutik ngaranna. Tah eta disiap-siapkeun ku urang. Teh ibadah. Jadi urang kan kadeuleu. Jarum ge dilempengkeun ka Allah. Jarum dilempengkeun ka Baitullah. Tinggal ngalempengkeun hate urang. Geus disiap-siapkeun geus ulah diganggunya. Coba cek pamajikanna datang ka sabaraha we kuatna. Ulah nyoba aing. Wana aing mah doakeun sia ieu kakak deuk ka Allah. Heeh. Menang 3 poe teh Noel. Tual toe. Can deuk ka Allah. Loba omong sia. Penting mah meunang, penting mah teu meunang ge beurang. Tangkep Allah ka ditu. Ye, mana geus sia baju barah kieu atuh. Kamari ngadeukeutan lah carekan. Berang temenang ge penting mah teu naon. Ya tuku lagi geus siap ieu kai penting mah ieu. Ku geus teu make calana Kak. Tah, siga ade berang mah berang awas. Lamun berang ngalaksanakeun jima lain deui urusan anak. Ieu kodok sajabati kodok kudu mayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma teh naon Kiai? Itsqu raqabatin mu'minatin, ngamerdekakeun hamba anu mukmin. Waduh, bila iwadin salimatin an aibin, tanpa aya urup-urupan jeung salamet tina cela. Yukhillu bil amal, ngan eueuh di urang mah abid mah berat berarti. Mun eueuh abid, lamun eueuh abid fa in ajaza, lamun teu bisa maka
wajib shaumu syahrain mutatabi'ain, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Ikan lain lalagan kafarat musbatnya kos gitu ta. Masya Allah 2 bulan puasa berturut-turut. Ya Allah ya Rabbi karim tak siada. Lamun teu bisa fa in ajaza an shaumihima wajib it'amu 60 miskinan, wajib mere 60 miskin likulli minhum muddun min ghalibi qutil balad. Saurangna sakmud berarti 60 liter mun teu bisa id ku raqabah je eueuh wari puasa 2 bulan berturut-turut teu bisa keneh kumpulkeun yatim 60 atawa miskin 60 bere nyana teh saurangna saleter. Jadi 60 liter. Bahkan nu bagus mah berek perlengkapan pakaiannya, baju samping kopiah eta mah perlengkapan anan kitu ngaran untuk menyempurnakan. Nah, kos gitulah aya ieu ge. Sahabat, tuh cilaka tuh. Cilaka. Kunaon sih cilaka? Aduh, cilaka. Cilaka kumaha sia? Kula, aduh. Kunaon? Aduh. Poh, kieu teu kuat kula aduh kakapalan jeung pamajikan. Kakapalan atuh sia teh. Geus kitu kudu kumaha tuan? Geus kudu masalah. Geus kos kitu mah id ku raqabatin bae geus. Perdekakeun. Abid anu bagus. Anu cacan dina gawean anu kuat. Hah. Boro-boro jang meuli abid tuan, jang dahar gesek. Puasa bae atuh, puasa. Itu bisa meuli abid mah. Bahasa berapa poe tuan? 2 bulan berturut-turut syahrain mutatabi'ain. Boro-boro 2 bulan ieu ge Ramadan teu kuat. Karak sabaraha poe kula geus ngalengkaan pamajikan atuh komo 2 bulan terus-terusan. Geus bae atulah kuari mah mere eta naon gara-garana korma 60 miskin. Atau gandum 60 miskin 60 liter. Waduh tuan atuh kula mah miskin jakeana teu boga jang mere. Teu boga kayak tugas Kanjeng Nabi ka jero dibere ku Kanjeng Nabi tah tuan ieu jang saha ieu jang miskin ge supaya maneh ieu kacumponan tah kaparatna tos bagikeun ka miskin tuan eueuh deui nu pangmiskinna di lembur ieu iwal ti kula Kanjeng Nabi seuri nggak satu dahar ku sia atuh loh itu seri Kanjeng Nabi ge siapa pang miskin mah yang dibere bareng ayo geus kaparatan awak sia ku sia keneh taros. Masyaallah babari jasa jeung Kanjeng Nabi mah geus bawa ka ditu geus bawa ku nyana jinjing ka pamajikan naon eta ka ieu ti Kanjeng Nabi jang kaparat miskin mah urang ge miskin dahar ku urang geus ieu kaparat babari tah ieu lah Kanjeng Nabi masyaallah karim nu hese Aduh hese kabeh jeung Kanjeng Nabi. Kos eta teh nu eman da. Aya jelema namu ka Kanjeng Nabi, begitu namu ka Kanjeng Nabi mawa onta bagus. Begitu asup ka Kanjeng Nabi cak babaturan-babaturan nu eman. Urang geus kebal teu ngadahar lagi onta, ieu onta melidu jasa peujit abak. Peujit batu. Geus peujit. Oh masalah geus. Siadek tanggung jawab cak eman. Ayo geus peujit ya. Beres pencit bagi ke aing dek nyumput ku sia udah di bejaannya geus moal bali bejaan nyumput nya ngagali pasir setik aja ditutupan ku daun korma nya di dinya we cici pas tamuna keluar kaget tuan naon teh kaget otak kula anu mencit masa anu mencit iya tinggal tulang talengna doang. Keluar Kanjeng Nabi. Sahabat, saya nu mencit ya. Udah ngomong, saya nu mencit. Udah ngomong kabeh ge. Diancam tadi ku nemen udah dibejakeun ku sia nya. Moal cek nya teh. Katilu kali awas. Sakali deui ulah ngabohong. Cek Kanjeng Nabi ya, saya nu mencit. Ya otomatis kan nista maja utama, embung ngabohong nu eman. Si nu eman. Di mana kuari? Wallahu alam. Bejakeun di mana? Undek ka bejakeun. Leumpang Kanjeng Nabi ka arah kabelah ditu.
nanya sia mangin waeman cicing sia mangin waeman tadi dia cicing ulah loba cicing sia awas aing nabi Allah ieu aing nabi Allah rasul Allah bejakeun di mana nu waeman disingkapkeun ku Kangjeng Nabi daun kormana nyana keur kieu we waeman budang ja udah cek kalau ku Kangjeng Nabi dibawa ka hareupeun mati Aisyah kunaon eta bencit ontak ji kula mah dititah ku babaturan kula atuh dititah kunaon daek ba ih demi friend masyaallah Aisyah teh nyumput ka ditu nyumput kula teh mung kamagian ku tuan sedengkeun cek kula teh aing ulah di bejaan nya anak keneh nu ngabohong ngabejaan ka kula aing geus kieu kudu kumaha sia nu eman lah tuan kula sok hese-hese tamu tuan onta bagus dipencit ku kula aja dibagikeun jang sahabat tuan bayar habek si nu eman mah kitu bayar geus ulah hese-hese tuan aduh ngajak Kangjeng Nabi bari dicekel di usapan meman siamat bayar guys tadi duit dah kula nu mang mayarkeun kuda daek mayarkeun mah taya sobat Kangjeng Nabi pikas serine karana nu eman eta kos kitu atuh geus beres bayar tadi wah superdit beres bayarkeun ku saya tuh hebat kan kula mah cenah teh bayar geus ente untung kan cenah teh untung cek Kangjeng Nabi ulah loba omong lah gara-gara ini itu ini cek babaturan teh mun aya di pencet teh man masyaallah jadi eta di zaman Kangjeng Nabi ge aya beta nu pikaseureun pikasebelen tapi pikaresepeun eta masyaallah karim antak Kangjeng Nabi sok seri sorangan ge belum inget ka si nu eman sok seri sorangan eta eueuh bae kapanggihingna teh seuri eueuh panggihingna mah seuri bae eta lah keistimewaan sahabat ailillah mananon ge masalah kulillahi ta'ala bakal cair bae nu hese ge lamun teu lillahi ta'ala kulillahi ta'ala oh masalah wajibu mal qadai al imsak lisaub wajib bareng qada teh kudu imsak ke kudu kos puasa bae dina genep perkara dina genep tempat hiji di Ramadan lapi gairihi puasana di bulan Ramadan lapi gairihi teu ari di lain Ramadan. Nomor kedua anu ngahaja-haja buka tetep baik wajib imsak wajib kodok wajib imsak. Nomor kedua ninggalkeun niat ti petingna pohon teu niat beurangna teu puasa tetep baik wajib kodok engke turjana wajib imsak teu meunang dahar teu meunang indung sanajan teu puasa. Nomor katilu alaman tasahara zanan baqa alail fabana khilafu disangka kunyana masih penting keneh hudang gitu hudang neulejab weuy jam 3:30 sangka melalui jam 3:30 dahar nginum bae tas nginum teh kan nyana ngarokot tah set bari ngadaguan azan subuh eta kerbal di sisi mata geus rokotok teh mah dibuka ih geus beurang cek kira di dieu je 3:30 barang deuleu ka jam 1 deui jam 6 ya Allah berarti jana sahur tadi teh ya nyangka peuting keneh dek deuleu jam atau boga sangka we bahwa peuting keneh ternyata horeganan geus beurang wajib kodok engke natur eta teh wajib imsak poe eta teh beunang dahar teh beunang indung ya deh tadi mantap kurang jam-jamna hati-hati kalimah alaman banalahu yaumus salasi syaban anahu min Ramadan nyana ngadadengekeun bae begitu ngadadengekeun tanggal 1 Ramadan ternyata encan kadenge
begitu isuk najana teu puasa horenganan geus tanggal 1 Ramadan. Heuy, 1 Ramadan ieu ieu. Ya Allah, aing mah keur penting teu niat. Tadi ge isuk-isuk atuh geus ngawudu. Di imah ngopi sugat teh lain tanggal 1 Ramadan. Harita keneh nyana kudu eureun, tur teu meunang dahar teu meunang nginum poe eta wajib imsak, wajib qada. Nomor kagenep alaman sabaqahu maul mubalaghah min matbadatin rasul sakin nyana ngalawudu begitu ngalawudu kakemur kakemur ketelajuran lek ya batal puasana na eta engke nyana sihada teu meunang dahar teu meunang nginum sanajan nyana teu puasa eta kairung kan kairung teh lamun urang kairung kudu diinsisak dikitukeun ka sebreng ha teh ieu kaleuwihan ka dieu teh batal puasana tetep kudu qada poe eta nyana teu beurang dahar teu beurang nginum kitu keneh lamun ngisang da ieu teh ulah jero teuing ukuranna kerewed salawe disebutna. Nah, eta kerewed salawet ya masih kena zahir. Geus lamun eta leuwih teh eta berarti urang lamun mandi junub, nah eta teh kudu dikumbah, anu ngeriputna teh eta mantap kudu dibetenkeun. Nah, nu keriput eta teh kudu kakumbah lamun urang mandi junub sebab eta masih kena zahir. Contona kos kubasikeun supaya jelas. Contona ente neuleuk kebo. Kebo lamun ngising kan kaluar teh se. Ta eta zahir ngaranna. Eureun ngising ngelepot deui ka jero. Naon bedana urang ge jakos kitu. Lamun hayang jelas ente ngising kacaan. Belah mana ieu? Atawa ente embung ngacaan. Nah, ukur ku sorangan. Lamun di kacaan kos kitu kan teh ukur ku sorangan. Nah eta teh mun jero teuing ti eta berarti batal. Nah, asup sakieu cek piki batal tah. Sakieu. Mun asup sakieu tah ka jero tah setengah saparapat teh. Untuk betenkeun nulis anu rapi ngisang. Tuh. Sarua bae awewe ge sami. Ieu awewe barang hareupna teh aya zahir aya batin. Lamun rangda diuk cingogo. Nah eta teh anu kadeuleu eta zahir. Nu kadeuleu eta zahir. Matak lamun hayang nyaho awewe teh ukuran zahirna datang ka mana kudu jelas kan eta mah. Kan kudu jelas sih hade. Nyana naek kuduna ka luhur ke tu gentong. Lak. Ulah make calana. Salakina mau sepidol. Wala saya bisa. Make sepidol, jak. Sing rapi. Nah, diukna nu bari tah di sepidolan. Ku salakina teh tah ieu nu kadeuleu ku aing mah ieu tek eta. Tah eta anu kos kitu ngaranna zahir ka dieu. Ke geus beres, sekarang kacaan punyana. Ieu horengan teh. Tah ke. Kesia ngapraktekeun deui di imah. Tungtungna batu kaburu ngagambar. Eta ukuranana. Aing ge dipikir mah kos kitu tuku batu. Ieu mah mun hayang jelas cak guru kos kitu cak guru. Mun hayang nyaho lamun awena rangda ai parawan mah kan asuh atuh teuas kan parawan mah bobolongan. Geus babari ai parawan mah eta anu teu asna atuh nu zahir. Jauh bobolongan nya mah. Pan ai nu rangda mah kan beda. Mentek kieu aja lamun parawan. Kiri parawan da teh lamun ki rangda nah lamun rangda geus boga anak wer kower nah dieukeun nu kadeuleu ku bata zahir eta kudu kakumbah eta sing hade geus ngasupkeun barang leuwih teh eta batal lamun diluhureun eta masalah teu batal teh sing hade urang puasa teh kudu mantep
Nomor ketilu nomor kaopat geus beres. Batal puasa biridatin kuridah. Jelema keur puasa murtad batal. Wahidin jeung het awewe keur puasa het batal. Wanipasin jeung nipas awewe di bulan Ramadan nipas batal. Wiladatin awewe di bulan Ramadan wiladah batal. Aya jelema keur puasa jununin edan batal. Walaulah toh sanajan seketika batal bae sadua bae. Wa bi igmain jeung ku ayan batal. Sekerin tadabim mabok ngahaja-haja batal sarua bae batal. In nama jaminah. Lamun nyanana mabok teu ngahaja batal. Mabok kendaraan mabok kan itu geus sarua bae. Turang lembur kan teu meunang bau bensin. Asal bau bensin atuh geus. Teu bisa ajeun kumaha ge lembur bae diajak ka mana ge moal haju kos urang kota moal. Lembur bae. Ngadarah daging. Nah, naik mobil, haju nyana non kitu katari, utah uger teh batal. Tapi lamun ngahaja utah batal. Tasih ade ulah ngahaja-haja. Tuh etalah cerita tentang puasa supaya urang rapi dina ngalaksanakeun puasa. Abeh puasa urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaye urusan puasa. Luku urang dibahas tadi adalah tentang puasana sakadar puasa zahir. Disebut puasana puasa awam. Eta puasa kanak-kanak mukos kitu. Puasa teh tawalah puasa gan zahir doang teu dahar teu nginum eta puasa lalaga. Puasa teh kabagi tilu aya saumul awam nu tadi. Teu dahar teu nginum teu jima. Oh, bukana mah masyaallah. Pohara. Mantak cek Kangjeng Nabi man pariha bidukhuli Ramadan haramahullah jasada ala niron. Jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram jasada ka neraka. Pan mantep. Okos urang nu mantak bunga naon sisi eta nu mantak bunga. Cek Kangjeng Nabi teh kapan saha jelema nu bunga kadatangan Ramadan geus pokona haram ka neraka. Aing ge bunga. Kunaon sok dipangbalikeun baju ku mak. Teu jadi. Aing bunga, kunaon? Ai saur sok sagala aya. Teu jadi. Aing bunga, kunaon? Bonteng suri selalu mendampingiku. Aduh. Lamun bukanya kopinya teu jadi. Lain eta. Bunga teh kulantaran Ramadan teh ngabogaan magfirah jeung rahmat. Bulan anu pinuh rahmat jeung magfirah nu mun urang asup di bulan eta sorga bengis ya Allah lantaran ketika urang aya di jolo bulan Ramadan kemudian urang puasa di bulan Ramadan hayang nyaho kahebatan rahmat Allah jeung magfirah Allah cek sidina Umar urang robah ka dieu robah urang doa urang lempang urang doa lempang urang ngadoakeun cek Sidina Umar cak lempang teh mudah-mudahan Gusti lantaran abdi ieu lempang lain salempang-lempangna dibere kakuatan ku Gusti hampurakeun Gusti ieu Zaid anu keur lempang ngadoakeun sare hees ngadoakeun hees cak hees teh Gusti lain sahees nahan lapar jeung dahaga Gusti hampurakeun ketika wudu cai ngocor cai ngadoakeun cak cai ya Allah ya Rabb panghampurakeun jeung bere rahmat ieu jelema nu keur wudu atawa keur mandi wudu lantaran nyana teh nyaho kulage teu diinum ku nyana cai lalaunan ka kemuna ge lantaran menghargai Tuhan ya Allah ya Rabb panghampurakeun cai
begitu badahanana ka masjid lempang-lempang geus kadoakeun begitu asup ka lawang masjid teh ngajerit ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi di jero lapar jeung dahaga masih keneh nyana sempat berjamaah geus Gusti teu ridho kula macak lawang masjid teu ridho lamun masih keneh ieu teh dihampura-panghampurakeun jeung pangberekeun sorga Gusti lawang masjid encan datang ka jero lawang geus kajerit numantak sehat ya ka lawang masjid urang guru kikian nuhun lawang nuhun cak nu teu nyahoeun teh waduh budak ngaji ka Cilowok jadi kieu teh budak numantak urang Iran Syiah lawang masjid teh di kieu-kieu sabenerna mah salah teteh beunang henteu kudu dikitu-kitu ngan nyana nyaritakeun kana ngomongna lawang makam di jerona aya Sayyidina Husein setiap jelema nu neuk ziarah ka Sayyidina Husein lawangna bae kan ngomong neuk ziarah ka Sayyidina Ali lawang kan geus ngomong ngan nyana dipraktekkeun haju sujud di lawang iyalah salahna urang Iran urang ge tah lamun nyaho ka caritaan Sayyidina Umar kan ngaromong mang mentakeun hampura ka urang ngajerit di lawang masjid ngajerit urang lamun dibukakeun hijab moal kuat urang ngajero mang mentakeun hampura teu deuk nanaon di samping eta lain sakadar sakitu kumaha cak lawang teh Gusti di sampingnya na dibere widadari nu biasa pangberekeun widadari nu luar tibatan eta lamun can dijawab ku Gusti Allah lawang masih ngajerit keneh bae mentak cek Gusti Allah geus ulah ngajerit tuh deuleu barang di deuleu karak cicing lawang mentak aya kacaritakeun jelema nu ngimpi di bulan Ramadan kapanggih ujung kesenangan surga istana cai ngocor makanan minuman dan lain sebagainya teu kebal jana keur cicing di sisi kali aya awewe Masya Allah gelis jasa hese nyaritakeun apa tah gelis eueuh kutilan eueuh cedaan pan awewe urang mah sanajan gelis ge coba ge pitak ge aya bae nyana kan baca langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah di jero ngimpi itu ge sarua asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah cak nyana kok maca la ilaha illallah kula ge sarua hamba Allah percaya ka Kangjeng Nabi percaya ke Allah percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad neng ieu teh gelis amat sih kula dipersiapkeun jang kakak aduh nyana di jero impian geus teu kuat jasa langsung ngarawe mundur nyana sit dirawe mundur pacana neng jeung kakak tapi pada belum saatnya nanti setelah engkau wafat baru ketemu dengan aku yang asli hudangnya nah begitu hudang Masya Allah sengit na aya keneh kadeuleukeun keneh langsung ngadoa ya Allah lamun memang bener eta widadari jangkula kula mah paehan geus teu kuat kula mah teu sanggup hirup di alam dunia riweuh loba nu demo Gusti mendingan kula mah geus hijikeun jeung nu eta bae langsung diijabah balepak bae teu kuat jasa ta ieu keur carita tadi itu puasa Ramadan lain lalagaan Masya Allah puasa teu dahar teu nginum gampang lantaran kagampanganana budak leutik umur 7 tahun aya nu kuateun budak leutik umur 8 tahun loba nu kuateun budak letik umur 10 tahun loba nu kuateun lamun budak letik umur 12 tahun bae kuat 10 tahun bae kuat 7 tahun bae kuat atuh kumaha urang nu gede kuat apa budak puasa orok-orok ge kuat yang heuy bae budak datang ka magrib urang sarua yang heuy datang ka magrib naon bedana jeung budak
puasa orok. Puasa nomor kedua mah muasaan mata, ajak puasa mata. Di samping teu dahar teu nginum teu jima, mata urang ajakan puasa. Ulah dula deuleuh kanu dilarang ku Allah. Ceuli urang ajak puasa ceuli. Ulah ngadengekeun nu dilarang ku Allah. Irung urang geus kieu, Pak. Jangan buana lauk asin. Hayang geura magrib bae sabir lauk asin, tapi lain deui ieu mah gabusieum. Asana jelema mah diteureui. Nah, ulah irung urang teh ulah. Masyaallah, ajakan puasa mata urang. Ajakan puasa celi urang, ajakan puasa sungut urang. Ulah datang ka gibah, ulah datang ka namimah, ulah datang ka kidib. Jeung sajabana leungeun urang ajakan puasa, suku urang ajakan puasa. Tah nu hese di samping teu dahar, teu nginum, teu jima. Ieulah ngajakan puasa anggahota urang. Mata urang geus make maca Quran, urang di bulan Ramadan mah celi urang ngadengekeun bacaan Al-Qur'an daripada hese hees. Manis daripada orang mun bentak orang bakal ngalayang bae, mun bentak orang neuleut TV bae, mun bentak orang teh bakalna kitu ngobrol maning hees kunci lawang trek. Ngas hudang-hudang engke pas adzan maghrib. Karek aman. Aman. Inget ka uwa bae didoyong. Wajib noh. Kita kitunya nama teh. Sare ke hudang zuhur, sare deui hudang asar, sare deui hudang magrib. Ke isuk kitu deui, isuk kitu deui. Cek pamajikan aing masa tahun ge, poso kos kitu. Kuat cek bener. Puasa si kos kitu ngaringku, besok mah gatem. Daripada maksiat teh kos kitu puasa. Tah ieu hese ge muasaan ieu tah disebut puasana saumul khawas. Mata ajak puasa, kurang celi ajak puasa, irung ajak puasa. Lamun puasa model kos kayak kieu, model kos dedahar, teu nginum, teu jima. Ieu kabeh diajak puasa, mata celi. Tah, ke tanggal 27 Ramadan sakumaha Al-Qur'an diturunkeun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Urang bakal dibere ku Gusti Allah Lailatul Qadar. Iyalah anu dibadam-badambakeun ku jelema Lailatul Qadar di bulan Ramadan, ayana di bulan Ramadan. Ulah sok ngomong sambarangan, budak aing dulu Lailatul Qadar ka di bulan naon? Syawal. Ini salah aya bulan Lailatul Qadar bulan Syawal, Ramadan. Ita muasaan mata ceuli irung tah abah mah keur zaman di pondok keneh kaget di cerita abah. Di pondok keneh brak pondok muka. Kakula bebeja. Masya Allah. Etalah tanggal 27 Ramadan. Belah dieuna keur di imah di dieu. Kabeh perasaan nana. Terakhir eta teh naon karang-karana jempol suku beureum diwudukeun ge barak-bak terus becaang lain beureum caang sinar. Kaget. Keur wuduna mah biasa kene wuduna pas ka suku jempol cahayaan sinar kaget. Eta lah malam tanggal Lailatul Qadar. Ieu puasana tah urang tah ti kuari geura ge belajar ti kuari. Coba aya mah TV urang ka sisi-sisikeun geus. Ulah mun renyak-renyak ganti. Gitu kene HP puasa ti HP bae jago. Puasa HP bagi aya nu puasa ngomong teh naon teu set ka dieu. Geus kieu. Dikenal pe di ieu ge naon gara-garana di non di ieu mah naon motor. Klakson. Eleh motor ke eleh. Ya goblok budak terek minggu. Nyana tetep aya digoblok-goblok ge kieu.
mobil titit enar ke tengah kenyal mah tolol eta ku ari mah kos kitu teh embung jasa ieu teh embung jasa tinggalin tina lagu-lagu jeung sagala rupa tah lamun hayang urang puasa anu mantep ulah hayang nyawa coba awak urang teh bebe jaga pemajikan kakak nek di jero kamar we keluar zuhur keluar asar ke keluar maghrib ya. Bo kak asana kakak jadi putih kayak kita seolah sok itu atuh ka aing sugan we kula rada resep kakak hideung bukan aya kitu bae benernya putih kos ayam negeri kan putih kana tah urang aya ngajajal coba kos kitu tah tapak ngaranna puasa teh. Jadi puasa nomor kahiji mah puasa awam, nomor kedua di samping teu dahar teu ginum teu jima teh muasaan anggahota disebutna puasa khawas. Aya deui puasa khawasil khawas, puasa khawasil khawas mah puasa make kolbu. Selalu ingat ke Allah. Nya nama batalna lamun teu inget ke Allah batal. Asal teu inget ka Allah batal. Iyalah para mursalin, para nabiin heset abokos kitu mah. Nah iya puasa khawas ge lamun mata dipake neuleuh nu dilarang ku Allah batal khawas ngaranna. Ceuli dipake ngadengekeun anu dilarang ku Gusti Allah batal nah teh kos kitu. Urang mah mun dahar batal, mun nginum batal. Dan dibere tabah. Adapun tanggal hijina menurut hisab ieu ambalaya tuh. Menurut hitungan cek ahli epimeris jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu pahing 27 Mei 2017 dengan ketinggian hilal 8 derajat 56,45 mun diceritakan panjang Nyukom sami jatuh Ramadan 1438 Hijriah Sabtu pahing 27 Mei 2017 adalah pada hari Sabtu tinggi hilal 8 derajat 59. Badiatul misal sami jatuh pada Sabtu pahing tinggi hilal 8 derajat 11. Fatra'ub al-Manan jatuh pada Sabtu pahing 27 Mei tinggi hilal 7 derajat 4 dakikoh 21. Salam. Syamsul hilal jatuh pada hari Sabtu pahing itu tinggi hilal 6 derajat 59. Luhur. Nurul Anwar 8 derajat 27. Sulamun Nairen iyalah karangan Syekh Mansur jembatan 5 dipakai anggaran setiap ulama salafi masih kada makakeun hisab anu ijma'na adalah malam Jumat panjang mun dicaritakeun lantaran ieu mah alalakur bae teu dicaritakeun panjang-panjang tinggi hilal 7 derajat 20 dakik. Jadi gede naon gitu garana bulan teh geus ieu mah teu kudu dicaritakeun insyaallah puasa urang bakal rempang terempung bakal rempung di poe Sabtu lebaranana adalah hari Ahad berarti orang puasa 29 Sabtu Minggu Senin Salasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu urang lebaran darjatna tinggi sarua bae tinggi sulam menang 3 darjah kemudian kitu epiwaris menangna 3 darjah sarua bae deui kemudian kitu Jokom sarua menangna 3 darjah sekian kemudian Badiatul Misal menangna 4 darjah malah kemudian Fatra'ub menangna kitu 3 darjah kumasekian 38 luhur Syamsul hilal itu tinggi derajat hilal
3 derajat 43. Nurul Anwar sami 4 derajat malah. Ieu mah keur carita Sulamun Nairin adalah jatuh pada hari Ahad ke lebaran. Urang puasa 29. Insyaallah lamun memang ru'yatna pemerintah sesuai jeung aturan urang puasa bakal bareng. Andai kata pemerintah mengumumkan hasil ru'yat teu akur, dipersilahkan untuk mengikuti pemerintah, jangan simkuring kuring we insyaallah dek make hisab Sabtu. Adapun bapak-bapak ibu-ibu tunggu pemerintah engke pemerintah ru'yatna poe naon, persilahkeun ulah kudu bingung-bingung ibadahna lain ka pemerintah hanya ngumumkeun mun benernya menang ganjaran, mun salah tanggung jawab jaga di akhirat. Jangan naga tetap ibadahna ka Allah. Kula geus boga keyakinan sorangan, geus boga keyakinan sorangan lantaran ngaji. Nyawa si aing ngaji. Ya aing ngaji tuturkeun aing ulah. Ieu jang aing we sorangan, tutung-tutung sama aing bae. Ieu aya merak keur ngejere bebeng ieu. Jadi kula lantaran atau loba wasiat-wasiat geus lah udah caritakeun wasiat itu bagus. Dek make hisab Sulamun Nairin, tanggung babarengan jeung ulama di dunia. Urang ngadoa bae wahsyurni fi zumratihim wahsyurni fi zumratihim, terus datang ke akhirat dek bareng jeung ulama nu bener dek dituturkeun. Di samping kitab-kitab nu lain ulama geus ngaikrarkeun hayang make Sulamun Nairin bareng jeung Ki Mansur sakitu bae. Ente dek milu jeung Amerika los, dek milu jeung Prancis los, dek milu jeung Inggris legeg sia. Aing mah dek milu jeung ulama bae. Geus sakitu. Ulah ngaharuan ka aing. Engke ke dieu teh di ais ku Syekh Mansur, ini anak emasku cekeuna teh. Aja Pendi, jangan solo lu. Ngapain ikutin gua lu? Sono lu. Sama Wilhelmina lu sono. Isig urang ke di akhirat tahun dikitu-kitu. Geus tanggung bobolokot milu jeung ulama geus beres. Sakitu we konsepna beres. Teu kudu milu jeung kula. Tujuan pemerintah poe naon eta lah nu kudu dituturkeun. Jang ente. Di cenah kula beunang milu ka kiai we ulah sok iluna na. Ulah saksa ilu-ilu da ulah. Geus ka aing ka sorga sia moal diajak paing. Bah cenah kiai so amat ka sorga je atuh sorga nu Allah. Aja aingna milu jeung ahli sorga teh beres. Ja kawali cinta, katuan Syekh Qadir cinta, katua Maulana Hasanuddin cinta, kabari kakarak balik ti zarah-zarah ti wali-wali. Nyana nyahoeun. Ye, Syekh Mansur make kitabna atuh geus teu kumaha. Boga kayakinan lamun teu yakin keneh bakal diajak ku nyana atuh ulah milu. Ye aing mah boga yakin milu geus. Gege digawe tah hayang dikitu-kitu. Perebut ke wali ieu. Kadieu. Ish, ulah perebut urang babarengan ayo. Bareng. Ayo duduk milu saya. Ayo ulah. Kebal-kebal jangan tetap diajakkan di tukang. Iya wakir carita hisab bun dicaritakeun panjangan darjana tinggi. Datang ka dibere cara-cara ru'yat jeung bulan-bulana geus aya sagala rupa ka mana ngujurna belah mana ayana mun ru'yat neuleuna ka ditu apa ka ditu atuh geus aya sagala rupana. Nah ieu mah keur carita luhur derajatna maka teu kudu dicaritakeun panjang-panjang. Insyaallah asana puasa bareng. Lebaran ge bareng. Bareng ge nu akur jeung hisab jeung pamarentah ja aya anu kakarak 15 poe geus lebaran. Atuh jarang lebaran teh heula bae. Lain deui teh urusan kos kitu bae. Ieu mah lebaran urang. Di jero Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade. Urang wajib ngaluarkeun zakat saurang saso sok teh 3 mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah
3 liter setengahan saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang. Cenah urang ayeuna mah tambah bae geus kumaha mah belajar ibadah salah. Ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur. Geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagusna meulin beasna. Lamun urang Jawa di dieu teh hendak balik ka Semarang, ngajak kata di Semarang ulah di dieu. Lamun hendak balik ka Surabaya, ngajak kata di Surabaya. Sehingga deh, abeh mantep ya ibadah ya. Ulah sok jadi omong-omong ye, ngontrak di sini, ngezakat di sono. Naon hubungan aja ngontrak ya mayarnya nama. Ye, sok jadi haharuan batu dek ibadah bener. Ulah sok itu jadi jangan ngising di sini apa di sini. Atuh ngising mah deh bandem dihandap ngajakat mah lain deui. Sok macem-macem. Ibadah da kos kitu tadi mantap kurang mah ieu. Kula mah nyaritakeun nu mantep dek balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja. Engke ngazakatna. Di dieu ge santri di dieu tilok diterima ku kula nu dek balik di imah ngazakatna. Ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini nya jeung mun dicaritakeun masrof zakatna sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju dihulah dihelah sagala ka mushola sagala ka masjid zakat ulah fakir miskin ya. Jadi jang supaya orang ibadah mantep. Iya, salah penggunaan. Orang ngazakat ke pemerintah, tampung ke pemerintah, aja ke pemerintah, di kamu sholakan di kamu majelis salah. Fakir miskin, mustahik zakat masjid. Mustahik zakat itu mushola. Mustahik zakat majelis taklim. Adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta, sabodo kula mah ngabejakeun doang. Kula mah hayang henteu dibere tilo ente kula mah sayang ngan ngabejakeun salah tapi kos kitu teh nu bener nalah salah bae ieu keur carita ngaji pan ieu mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majelis mustahik zakat kiai dibere Samarenda menang di zakat kadang dia ngarenjang betungtung nama ini kudu jelas tentang mustahik zakat asam ada 8 nah fukara masakin kemudian mu'allafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagian nu geus urang nyaho lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese. Ini mah keur carita, adapun ditangempung ku pemerintah, kemudian pemerintah nyalahgunakeun, tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun. Henteu kula mah teh ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu. Nalah teh kos kitu tah. Salah bae, bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah. Aya badan amil zakat ditampung, mantep. Kula ge satuju jasa. Satuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa, berapa fakir miskin, mantap jasa, udah sok aju salah guna. Ndek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas, Kipu Doli mah embungeun atlas yang BHS bae. Malah mah hayang tamer, 2 deui nya nama hayangna. Ulah ti zakat. Ulah ti zakat ulah. Ya kan teh beda ada sosial seje, ulah nu kos kitu haji disalahgunakeun. Kan jadi berat, orang kan hayang mantep orang ibadah teh ya. Nah ya sekali deh mas mbak ndek zakat nu ndek balik mending di imah ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna. Aduh cenah ieu di dieu ge dipaksa bere di dieu mah ala kadar bae saha RT na teh nih uang rokok aja ya tuh ini mah buat RT aja saya ngezakatnya nanti di Jogja udah itu tanggung jawab saya urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngejakat di sini enggak ngejakat urusan gua itu mah mau ngejakat mau enggak itu urusan gua ke neraka gula gua ieu keur carita ibadah supaya rapi supaya orang mantap orang kan kieu aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeunna bener henteu daripada kos kitu
mikeunana bener henteu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ye. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada urang ngeraung kos kitu kudu dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah tama tolak bala ieu mah jeung sia. Kayak aing mah. Masya Allah karim. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib dinapakan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman punya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang malukun teu. Ieu mah jang kebutuhan urang. Sehari-hari eta hadam wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang, teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Babari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta aing dipencet ge lain keluar duit tai aing keluar itu boga tah cek pamajikan kak ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kajang jang zakat ti sia bager tuh kula teh saha agak satu tah jadi geus dibere arak dizakatkeun kos kitu teh kaayaanna masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib ka wajib anu dijanapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolot teu kawajiban urang jaya bapana ieu ieu supaya jauh supaya ge urang bolak-balik bae ngazakat ka pamajikan ngazakat ka salaki sage ka pamajikan nanaonan mending diliwet habak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho imah ngelingan hungkul nya sanajan geus ngelingan hungkul supaya urang mantep ibadahna nu boga kuat Allah pentalah kekuatan ka Allah anu boga seger Allah pentalah kasegeran ka Allah anu boga sehat Allah pentalah sehat ka Gusti Allah mentak urang hahampuraan heula ka dulur-dulur terutama kula di dieu boh kula manyunya sok sompra sok lalagaan besi anu kasinggung besi nanon kula mentah berteu maksud sama sekali sunggang singgung teu maksud nganyerikeun sakadar nyairkeun supaya hate bisa narima ieu papatah ti Gusti Allah eueuh maksud geus andai kata aya anu kasinggung kula hampura lain kula bae keluarga kabeh adik-adik kula sekeluarga kabeh ieu nu araya di dieu hampurakeun kula geus teu kudu dipenta deui insyaallah ngahampura kakabehan nu jelas urang silih hampurakeun salah pasti aya tapi urang silih bebaskeun kemudian urang silih doakeun mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat mudah-mudahan urang kabehan dibere teger mudah-mudahan puasa urang dibere kitu seger kemudian diterima ku Gusti Allah di akhirat urang babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa taala satajan urang neraskeun urang bacakeun heula Fatihah ka hiji Haji Ummu Kulsum ti haji haulna malam 9 haul abah malam 9 orang lebaran minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu anu Senin nya urang puasa teh poe daun
orang lebaran minggu Senin tan jawaran Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu beres tah Minggu malam Senin nah berarti minggu Senin malam 9 nya hiji Ummu Kulsum ngaji minggu kedua orang lebaran minggu ke hiji dan minggu kedua jadi panjang